kagok teuing isuk sore ah aing rek meuli sebelah si Neni teh lalangar kieu Neni eta sebelah geus aya can aya cek enak tuh rek nyeblak eudeuh ah jalalangar sirah ieu teh jeung parai cungut Wow. urang mah hayang seblak campur teh Arya sama Rana rek kumaha ah biasa we amis lada hasem model kahirupan Ari ladana kumaha ah salada-ladana sungut tetangga we lah pokona mah meh teu jangan ngomong-ngomong eucit tes di mana ciga tes balanja geuningan geus balanja di hareup da di sini mah eueuh jadi ngahaja we balanja teh neangan eueuh di dieu aya tuh cek sebelah teh aya tuh duitna duit kas atuh da can larisan ih sidik eueuh deui duitna ge ngan-ngana sakitu kumaha teh ieu rek dijikeun jeung kamari 30.000 apan duitna ge sidik eueuh deui ngan-ngana sakitu engke we nu 30.000 mah da ieu atuh pamulangan teu kadiekeun atuh duitna kan bae sakalian we hijikeun jadi 35.000 oh kakarek ge ngalarisan geus dianjuk deui ayo cek Nor naon cek hayang minuman 2 anu 1000-an we lah Wow. kekela tuh aya tuh duitna ya beli gede duit oge aing meuli 2.000-an dek iraha mayar hutang teh geus 2 minggu can mayar saurang teh butuh keur balanja lain teu inget pokona mah engke ge dibayar lamun teu isuk engke sore hayo we isuk sore besok atuh mana pulangana ah oh wah pulangana bawa deui we ieu duitna nyanggeus atuh cek ah kagok teuing isuk sore Cek. Kumaha cek duit anu 50.000 teh geus aya acan meni duit sakitu ge meni ditatanyakeun lain kitu cek urang teh butuh maka ditanyakeun teh maneh mah meni sok hitungan yeuh lamun diitung-itung mah duit sakitu mah eueuh nanaonan dibanding urang merek ka maneh mah sakitu lamun cair di si tante dibere 100.000 cair di si abang dibere 70.000 menurutkeun kitu mah geus leuwih ti 50.000 malahan mah maneh mah menang untung atuh ceu eta mah beda deui deh mah buruh hinjeun ngaran buruh hinjeun ngaran lain meuni teh gawe pira duit 50 ge meuni ditatagih duit sakitu oge lain masalah duit sakitu ceu da utang wajib dibayar da ngaranna ge nginjem lain menta ieu teh nyanggeus engke sore lamun salaki urang bayaran urang dibayar pira 50.000 hiji ulah aya deui pangabutuh ka urang nah jadi galakan boga butuh